Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Hatur nuhun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Manehna kada hudang geus berang tah dengekeun hayam raong kongkorongok manuk-manuk reset di sarada hudang ieu cek Ambu Emed ngageuingkeun salakina bari diguyah-guyah. Karena ieu teh geus berang, Cek Pak Emed bari nguliat tuluy hudang kaluar tinggon. ari si Emed geus hudang. Manehna si eta mah iraheun teuing hudang rabun-rabun tampolan najan geus moncorong panon poe oge teu diguyah-guyah mah tada buru-buru hudang. Omong Ambu Emed. cing hudangkeun, rek dibawa ka sawah, sina diajar ngasuh kacang. Sanggeus ngomong kitu Pak Emed leos ka cai. Ari Ambu Emed tuluy asup ka pangkeng rek ngageuingkeun si Emed. Emed, hudang geus berang Emed. Cek indungna. Tapi Emed teu nembalan. Emed, hudang geus berang ieu. Emed teu nembalan keneh bae. Nah ya budak kabluk-kabluk teuing. Cek indungna. Bari tuluy si Emed diguyah-guyah. Emed, geura hudang geus berang. Lah mak mah, Cek si Emed bari tuluy merongkol sarta ngarimbunan manehna ku simbut. Nasi ieu. Mana kabluk-kabluk teuing atuh he. Hayo buru-buru hudang, itu bapak siang ngajak ka sawah tuh. Si Emed batan hudang mah anggur seug beuki merongkol bae kawas kuuk. Telila jol bapana nyampeurkeun sarta pok ngomong kanu jadi pamajikanana. geus hudang si Emed teh manehna. Tacan. Puguhnya eta teh diguyah-guyah kalah kabagi merongkol kawas kuuk. Hudang si Emed. Pek sia mun teu buru-buru hudang ku aing dibanjur. Cek bapana. Demi si Emed ngehep-hep bae api-api kerek nyegerek. Bapana kacida keheuleunaana. Tuluy simbut si Emed dibetot diporosotkeun, lung dialungkeun kana sampayan. Hayo buru-buru hudang. Nah sia teh bahula-bahula teuing ha. Oh, tunduh keneh atuh jeung tiris deui. Cek si Emed. Bari nguliat hudang. Tuluy diuk bari sungutna manyun bawaning ku keheul. Pedah diporosotkeun simbutna. Hayo urang ka sawah. Aing bantuan ngaseuh kacang. Lah bapak mah ngasek-ngasek bae make kudu dibantuan ku budak. Hih, apa ngarah teh anggeus. Nah mana isuk-isuk teuing atuh Pak. Ngarah ieu, ngarah jeung ngarah teu babari capek. Ngarah ieu maksud teh jeung ngarah teu babari capek. Jeung deui waya kieu mah sedang bae henteu isuk-isuk teuing. Aku ring mangke bae ari geus rada beurang ka sawah teh. Ambe ulah tiris teuing. Cek si Emed. Bari tuluy ngagoledag deui kana anggel. Astaga, Cek bapana semu keheul. nah sia ieu. Bet kala karek molor deui. Pek siang ke digusur ku aing. Keun bae atuh manehna. Ulah dipaksa rimbungan mah. Engke bae ari geus rada beurang ku kuring dijurungkeun ka sawah. Bari sakalian senangan teuran. Beuh komo dipangmenangkeun mah. Atuh beki baheula bae umat teh. Anak itu matang tuh saumur-umur oge moal aya kadaek. Piraku.
sugan geus gede oge buka pikiran sorangan. Nah kudu geus sagede kumaha rek diajarna digawe. Sakitu geus halod-hodna teh. Ih ari mumulan kumaha. Barang bapana Emed ngadenge omongan pamajikanana. Ngan gejelig weh leos bae indit ka sawah bari gagelendengan sorangan. Bemananya anak nya indung baheula teh sarua wae keun siang ke ari lebaran moal dipangbalikeun papakean. Cenah bari terus ngingkig nguru ka sawah. Mitra kaum dangu, demi paemed teh lemburna di pagunungan nu jauh pisan ti dayeuh. Pernahna sakaleureun dayeuh Bandung nyaeta di desa Cikawari. Ari pagaweanana nu babaku kana tani tapi lain tani macakal sorangan. Ieu mah nengah kanu boga sawah. Anakna nu aya ngan hiji-hijina nyaeta si Emed. Da dulur-dulurna mah maranaot. Eueuh nu nepi ka gede. Aya nu maot kakarak umur 1 tahun, nu 2 tahun, aya oge nu burusut tuluy. Si Emed oge keur leutikna mah ririwit pisan. Beunang disebutkeun seuseut hirup. Ngan ayeuna sanggeus umurna welasan tahun, jadi mulus awakna jag-jag jeung tereh gede. Kusabab si Emed anak ngan hiji-hijina sarta seuseut hirup. Kuindungna pohara diogona, segala kahayangna mun meneran aya pakeuna mah diturut. Kalakuanana masih kumaha-kumaha oge tarapati digetrik-getrik. Ngan ukur digenggereuhkeun meusan bari diolo. Ari ku bapana sabalikna pisan. Manan diogo mah kalah dibengisan. Tapi ngan ukur dibengisan ku omong wungkul. Dan teu ari terus jeung hatena mah. Kugituna Pak Emed jeung Ambu Emed mindeng pisan pasea parea-area omong alatan ti si Emed. Tina lantaran boga rasa diogo ku indung, si Emed teh adatna beuki gede beuki bahula bae jeung ngedul leuwih ti batur. Upama dititah ku kolotna, mun teu diburuhan jeung kurang ngolona mah lapur taradaekeun. Gawena sapoe-sapoe teh taya deui ngan aber-aberan ulin. Indit isuk-isuk datang pasosore tempo asak sangu. Papakeanana geus teu mangrupa, bajuna tarotol ku gegetahan jeung saroweh balas ti kakarait kana reregangan waktu ulin di kebon atawa tataekan. Salanana belewuk ku taneuh ngebul da diukna di mana gekna, mun ngedeng di mana dugna. Para mitra anu manca dongeng ieu meureun nanya kieu, nah si Emed teh teu disakolakeun. Mitra kaum dangu, bareto waktu si Emed kakarak umur 8 tahun, ku bapana kungsi disakolakeun ka sakola desa Cikawari. Eta sakola jauhna meh 4 pal ti lemburna sarta jalanna nanjak mudun. Kusabab jauh teuing kakarak oge meunang sawatara poe sakolana geus mopo teu daekeun deui sakola. Katurug-turug ku indungna dicarek majarkeun teh. Entong teuing disakolakeun budak teh melang bisi kumaonam di jalan kawantu sakitu jauhna. Jabati kitu sok di sindiran, sok diheureuyan ku budak sejen jeung ongkoh teu perlu disakolakeun da moal jadi pangkat. Dah lain menak kitu.
Tah, kitu sababna numatak si Emed teh tertuluy di sakolakeun teh. Nepi ka kiwari tetep jadi budak bodoh taya kanyaho jeung dusun deui. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kira-kira wanci rumangsang ambu Emed geus rengse nyanguna. Sangu keur nganteran Pa Emed geus diwadahan kana boboko ditumpangan ku deungeuna. Kayaning pais pada dibulen ku daun waluh, pais oncom di surawungan, sambal cengek diwadahan kana cempring. Terong Bogor benang melahan jeung sepan saladah. Cai tehna oge geus sadia sateko panas keneh pisan. Emed, Cek indungna. gerantaran Bapak sia, ieu geus sadia kejo namang penghaneut. Si Emed tenembalan. Ih, nakamana leosna umat teh. Cek indungna. Keun sia moal dibere nyatu ari mumul di ditah mah. Hoya, daya kuring mah. Cek si Emed bari norojol di goa. Ngomongna rada ngosom, da sungutna semutut ku cau. Ih, si nurus tunjung. Cek indungna. Biasa naker sia mari geus kakaratak ka gua teh. Geura engke Bapak sia ngambek geura. Heug eta teh cau jualan deula. Nyaeta nu mata kukuring di piheulan teh oge da bongan sok tara kabagean. Geura jig bulu antaran Bapak sia ieu kejo namang penghaneut ya. Adik kuring geus dibang nimbelkeun can mak. Lah, make kudu teuing nimbel. Atuh nyoro bae ti Bapak sia da gede kejo mah. Ya, geura henteu aing menang nyoro. Da sok beakeun. Jeung ongkoh bapa masuk ke gelendang adik kuring nyoro kejo teh. Ngajarkeun teh sia makalah kanyatu bae. Di mah ongkoh, di sawah ongkoh. Adik kana gawe mah luhad lehed. Seug atuh kuaing dipang nimbalkeun ya. Tapi sia kudu tuluy mantuan ngaseuknya. Ulah nya arep ka keheuleuan Bapak sia. Ambe engke hari lebaran dibangolikeun baju alus. Geus atuh puguh bae mak. Jawab si Emed bari mesem. Indungna ngaleos ka dapur tuluy nimbel sagede tuur. Bungkusna daun sawu manggala beunang ngaleumpeuh. Heh, ya Emed timbal teh. Si buru-buru gede indit. Har, namana ari deungeuna jeung lalabna keur kuring mak. Da sia mah. Atuh menta bae dengan nama ka Bapak sia. Ah moal dibere menta ka bapa mah da sedit. Indungna eleh deet tuluy meleum jambal 2 keureut jeung peuteuy sapapan. Sanggeus asak tuluy dibungkus. Hoya Emed ya, dengan kejona ya. Engke sia di sawah ulah nyuruh Bapak sianya. Moal. Mana di sambal nama? Moal nya bae aya dahar peuteuy teu dicoelkeun kana sambal. Geuning cek bapa mah ari dahar lalab teu jeung sambal teh cenah sarua bae jeung nu ka Mekah teu ka Madinah. Ah sia mah. Aya bae pi omongan teh. Geus beak sambalna adalah eueuh siruanan acan. Menta ka Bapak sia moal datang ka teu dibere atuh. Si Emed jeung indit bari ngakeup boboko sangu jeung ngajingjing teko. Mitra kaum dangu. Barang kerjong jon lempang, manehna ngadenge nu disada ngahoang di awang-awang.
Ari tangga mana horeng lang layangan heulangan nu disada teh. Olo, nah aya lang layangan tegep-tegep teuing. Jeung nah mana bisa disada mending ngahoang kitu. Sing hayang nyahorek ditanyakeun ka nu makena. Naon eta anu disadana teh? Cek si Emed. Dina pikirna bari tuluy nyamperkeun ka nu kerlang layangan teh. Demi eta nu kerlang layangan teh si Junan. Batur ulin si Emed, anak tua kampung. Olo, nah aya lang layangan lucu-lucu teuing Jun. Cek si Emed ka si Junan. Satu pungguh bae lucu mah. Daya malang layangan buat tanda aja adalah. Jawab si Junan bari semua toh. Pedah lang layangan anak dipuji. Ari nu disadana naon euy? Petengna deuleu eta teh. Cing dewek ngajaran manteng euy. Ulah misi pegat. Biraku. Sakedeung bae. Engke si laing dibere ka leci hiji. Ambung hiji mah yang dua. Heug bae Jun dua oge. Cek si Emed bari ngejageun bobok sangu jeung tekona. Tuluy manteng lang layangan. Loh geuning berat nakernya euy. Puguh bae berat mah. Ngomong mun di luhuran mah, da beuki luhur beuki gede anginna. Petengna oge beuki tarik ngahiungna sia. Cikan. Urang mecakeun di luhurannya. Entong bisi pegat, entong. Wah piraku da moal. Iya, udah bola ge mesin mah tara pegat, bola mesin mah. Ulah pegat ari di luhuran mah moal kuat najan bola mesin oge. Samba layangan gede jeung anginna sakieu gang gelebukna. Moal. Urang uluran bae saeutik deui mah. Dewek mah penasaran, hayang ngadenge ngahiungna di luhur, sakumaha tariknakeun. Ari leupas make ku dewek disusul. Cek si Emed. Bari ngomong kitu teh lang layanganna tuluy di luhuran. Datang ka bolana meh cacap. Lo nyabae ngahiungna beuki tariknya euy. Cek si Emed. Bari bolana dikenyad-kenyad disangkan ngapungna tambah mayung. Ulah dikenyad-kenyad euy. Bisi pegat sia pegat. Kakarak oge sungut si Junan balem nyerekna. Ujug-ujug jemprung bae bolana pegat tina lembah leungeunna pisan. Sajong-jongan mah si Emed olohok bae nejolang layangan ngaleong teh. Nah nyaho cek dewek oge ulah di luhuran bisi pegat ari geus kitu kumaha sia. Cek si Junan bari lewal werek ceurik. Hayo susul Emed, sing nepi ka beunang sia. Mun teu beunang deui engke si laing dibejakeun ka bapa dewek. Si Emed teu talangke deui ngan belanjang bae lumpat nyusulang layangan. Teu tolih kana boboko sangu keur nganteuran bapana teh. Mitra kaum dangu. Kacaritakeun Pak Emed di sawah ngaseukna geus rek anggeus. Ngan karisa kotak deui. Nya eta hancaheun si Emed. Biasana mah samemeh wanci pecat sawed Pak Emed geus dianteran ku pamajikanana atawa ku si Emed. Ari ieu geus meh tengah poe tacan dianteran keneh bae. Nah sakieu geus beurangna aing teh betacan dianceran keneh bae. Ceuk Pak Emed di jero atina. Beuh pohara. Nah aing teh diparak kitu. Cenah bari jeung lamun nenjo budak rentang-rentang di kajauhan. Kumanehna sok tuluy digeroan. Emed. Nah nganceran teh kaleket teuing. Buru-buru ieu aing geus lapar. Tapi sanggeus tetela ieu nu digeroan teh lain anakna. Pak Emed kacida handeuleunana sarta beuki tambah gegelendengna. Keun si hati-hati. Nya anakna nya indungna engke ku aing diwarah. Kutina geus teu katahan. Bawaning keheul sarta pohara ambeukeunana ka si Emed. Pak Emed teu sabar deui ngan dius bae balik ka lemburna. Teu kosapkeun di jalana sadatang-datang ujug-ujugan tawang bae ngambek ka pamajikanana. Taksiran mah parbabat capek jeung lapar. Nah sakieu geus tengah poe teh kami henteu dianteran ha. Kami terek diparak.
Sina nepi ka ngajoprak dina kotakan. Cek Pak Emed bari ngahegak sarta tipopolotot. Sakedapan mah Ambu Emed ngahulang bae nenjonus sengor jeung tipopolotot teh. Har. Nah tadi oge wanci rumangsa si Emed geus si Indit nganteran manehna. Cek Ambu Emed bari neuteup ka salakina. Alah, mun aya umat nganteran oge pira ku kami mantog waya kiwari. Ya Allah, da terus ka mana mantugna umat teh. Cek Ambu Emed bari ngagarowan ping-pingna bawaning ku keheul. Tah kitu tah buktina ari umat diogot eta. Salawas tangan liwar jeung liwar bae. Matrak ngajengkelkeun kolot. Taksiran mah tuluy ulin umat teh. Cek Ambu Emed. Barang Ambu Emed jeung Pak Emed keur patempas-tempas ngomongkeun anakna. Jol datang tua kampung. Diringkeun ku anakna nyaeta si Junan teh. Oh, Pak Emed. Cek tua kampung. Oh, kamana anak Andika teh losna ha? Puguhnya eta duka teuing ka mana losna? Tembal Pak Emed. Da Indit mah tadi wanci rumangsang. Dititah nganteran ka sawah tapi ka sawah teh datang di lembur eueuh. Nah kitu aya naon? Cek Ambu Emed. Oh, puguh boga dosa anak Andika teh. Ngaleupas undang layangan si Junan anak kuring. Cek tua kampung. Pokona lamun lang layangan teu beunang deui kula minta ganti sahargana. Lang layangan anak hargana genep baru delo. Bolana 2 ketip. Mitra kaum dangu ngadenge carita tua kampung samodel kitu. Sajongjongan mah Pak Emed jeung pamajikanna ngahulang bae. Serta kakeuheulanana ka si Emed beuki tambah bae. Nya ari kudu-kudu ting digantian merek digantian bae. Tapi engke di mana budak nages datang? Cek Pak Emed. Ya Ujang. Cek Ambu Emed ka si Junan. Ari boboko sanguna dituna di mana eta ku si Emed? Itu di Tegal tonggoan jalan. Cek si Junan. Ku Ambu Emed gancang di teang ka Tegal. Ana bereh teh nya bae. Boboko sanguna kasampak geus di gogoloncong. Sarta eusina ambacak jika urut di korehayam atawa ku anjing. Ya Allah ya Robi ieu kejo nepi ka kieuna. Nah aya teh kabeneran teuing boga anak teh. Salawas tangan ngajengkelkeun kolot wae. Cek Ambu Emed ngomong sorangan sarta tuluy boboko sanguna jeung tekona dirawatan. Mitra kaum dangu. Wanci asar, wanci magrib geus kaliwat. Beurang geus kaganti ku peuting. Tapi si Emed tacan datang keneh bae. Ambu Emed geus teu ngeunah cicing, gawena ngan ciling cingcat bae ka imah. Kaburuan. Ka imah deui, kaburuan deui kitu we. Unggal-unggal aya nu dedeheman atawa nu ngaliwat ku Ambu Emed ditempo bari digeroan. Pokna hei nu ngaliwat henteu manggihan budak laki tadi di jalan gitu. Unggal-unggal nu ditanya ngajawabna teh henteu bae. Jadi taya saurang urang acan nu manggihan si Emed. Cing atuh manehna. Tayangan si Emed teh. Moal hari diantep. Bisi kumaha onam da goreng-goreng oge anak sorangan. Wah, keun bae. Teu mantog deui oge budak kitu mah tutur. Cek Pak Emed semu keheul. Ih, ari manehna. Ambu Emed bari ngalengis. Atuh
Kernaon bareto dikilikitik tileletik gering seletik diubar diaber. Ari ayeuna geus gederek diantep karep kawas kanak tere bae. Dabongan budakna baheula teu beunang diurus. Oh gitu teh nama. Cek ambuna bari bijilan Cipanon. Tapi pir aku ari teh teangan pisan mah. Sabab upamana kejadian kitu kieu. Nu susah mah nya urang-urang keneh bae kolotna ieu gerak ka ditu teangan. Eleuh waktosna mitra. Kabujang seep cak urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.